dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca ayeuna bade neraskeun hanca dongeng muka tunda kamari. Carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Ieu dongeng para mitra karangan Apihnana ayeuna teh nincak bagian kadua. Subangga para wargi urang teraskeun carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Kumaha para mitra tresna dongeng urang lajengkeun bae, mugi-mugi dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Pamiti lepat para mitra sadaya, harita teh nya Suta geus datang kanu jadi indungna atana nu katelah maklis teh sedeng maklis teh para wargi sadaya si waliwis bodas atuh baheulana sedengkeun bapana Suta teh katelah Murja anu katelah si Gagak Item parantos maot kitu mangga urang teraskeun ieu dongeng judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Para mitra anu mulya harita atuh barang ditanya kuno jadi indungna, tuluy atuh harita Suta ngaluarkeun anu disebut tongkat batu karang teh. Geus kitu dialak ilik kuno jadi indungna ungut-ungutan. Tuluy Suta nanya deui, "Leres mah ieu nu disebut tongkat batu karang teh?" "Bener ujang, ieu nu disebutna tongkat batu karang, geura urang cabut ku emanya." Harita keneh sret eta tongkat dicabut sarua jeung waktu baheula Suta baheula waktu kamari-kamari Suta nyabut tongkat teh. Barang dicabut si horeng eusina keris luk tilu teh para wargi. Geus kitu sup diasupkeun deui. Pami kitu mah leres mah nu ngabogaan pakarang ieu nu mateni Abah teh panginten. Eta ge ceuk beja mah oge. Lantaran harita waktu Abah hidup maot teh pan teh keur kaditu keur ka Majalengka nyaeta aya nu ngabejaan barang pisan jeung hidup waktu umur hidup kakara kurang leuwih umur 5 tahunan mate harita teh ka Raja Galuh heula barang balik ti Raja Galuh geuninganan beja geus ibur bapa hidup maot ngan wuceuk nu ngabejaan jelema anu mateni bapa hidup teh nyaeta ngagunakeun pakarang nu disebut tongkat batu karang kitu nu matak oge. Jadi jelas kieu mah ningali mah henteu. Janten mate kenging wartos tinu sanes perkawis Abah maot nu mateni Abah teh ngagunakeun senjata nu disebut tongkat batu karang mah Suta harita teh nanya hayang jelas tinu jadi indungna. Nya kitu pisan ujang jadi ceuk beja Cibatur nurutkeun beja yen anu geus mateni bapa hidup teh nyaeta jelema nu ngabogaan pakarang nu disebut tongkat batu karang teh. Pokona mah teu aya masalah. Sawios henteu janten urusan kangge abdi mah. Saha-sahana mah ngan jelas jelema anu ngabogaan ieu pakarang tangtu musuh satru kabuyutan abdi. Nyaeta nu geus puguh kalayan aya buktina. Tayadi iwati nyaeta si Suhud. Si Suhud pokona mah anu ngabogaan ieu pakarang teh Mama Suhud. Harita keneh Suta para mitra kekerot nahan nafsu. Lamun teu ngingetkeun ka sono kanu jadi indung mah hayang peulenyang manehna ge harita teh init deui. Tuluy indungna nyarita. Keheula nya Ma rek nanya heula ieu. Ma rek nanya lain ari ieu pakarang teh beunangna ku jalan kumaha pangna bisa kabawa ku hidup teh. Paling mah ku abdi di kamarna. Da pokona mah abdi boga kayakinan mah yen ieu pakarang teh pakarang batu karang teh anu disebut tongkat batu karang sakumaha nu digambarkeun ku Ma. Harita Suta para wargi bari tungkul teh era meureun nyebutkeun maling eta pakarang. Teu naon-naon meunang maling oge ngan ulah 2 kali ngalakukeun kitunya. Sabab moal disebut sinatria mun satria teh mah lamun teu ngadu jiwa dipahing pisan da teh. Ujang nyaeta maling pakarang ti batur teh
lamun bisa hayang ngabogaan pakarang kudu direbut di jelemana ku jalan Bitotama. Harita Suta terus tungkul rumah sasala. Tapi cek ingetan manehana mah keur waktu tadi. Hayang ngabuktikeun salah benerna eta pakarang. Sok sieun salah sangka akan jadi guruna da masih boga ari karumasaan mah. Geus perihal eta mah ulah jadi pikiran ujang. Ayeuna mah emak rek nguji luhurna ilmu silat ati anu ajar ku ujang nyaeta menang guguru ti si Suhud pikeun bahan engke di mana hidup ngajorang ka sahawe atawa di mana hidup Bitotama jeung saha bae musuh-musuh hidup. Harita para mitra sadaya maklis menerkeun diukna asal nyang hunjar lamar jadi emok. Mak dah iraha abdi minton keudana mak. Ayeuna we pan waktuna ge samporet pisan. Sok kadinya ulin bedog kadinya mak rek ngabandungan bari nyarane. Harita mak li semasrahkeun bedog ka anakna supaya leuwih siap petuluy mengeser-ngeserkeun paparabotan. Nyieun pakalangan leutik di dinya teh para wargi sadaya. Sanggeus mesat bedogna prak Harita Suta ngulinkeun jurus-jurus nu geus kacangkem salila guguru silat di Mama Suhud di Bandungan ku maklis kalawan talitinaker. Parat jurus-jurus pokok disambung ku jurus-jurus pedaran anu leuwih sulit matak ngalieurkeun musuh. Eureun heula kadinya Suta cek maklis atuhan nepaka palupuh tarik pisan. Aya naon kitu mak? Aya naon abdi ieu nu kutunjung ngesang kieu mak? Jawab Suta ngareret bari ngahegak ngatur napas. Dina jurus anu paneuri urang coba heulanya jeung jurus ciptaan ma. Harita maklis nangtung rek ngalawan kapinteran anakna. Langkung ma abdi mah ngiringan we ma. Suta bari pasang kuda-kuda pancegnaker. Ke dagoan sakedeungnya ma rek nyokot bedog heula. Harita para mitra maklis asup ka kamar nyokot bedog. Nu diteuneun dina palang dada kaluar deui langsung narajang ka anakna. Harita kene para mitra sadaya maklis mere peringetan atuh harita kene teh loba catur Suta ge manehanana sakilat pisan tuluy nyarita. Ciek Suta teu cicingeun teu cileureun rikat manehna miceuna bari uy malik narajang rancing geus pisan. Memang katingalina ayeuna mah Suta teh geus ngeusi dina ilmu panemu jampe pamakena. Bener hebat jurus si Suhud teh geuninganan. Gerentes hate maklis gancang nyingcet ka beulah kenca. Seak narajang ka tempat nu kosong. Lamun kurang-kurang narancing geus mah geus tangtu we ka kemplongna kasodok para wargi. Kuat ngejat salengkah bari ngababukeun bedogna sahibas dada. Harita keneh atuh maklis manggih akal panarajang anakna henteu dicingcetkeun tapi dipapag ngadu tadaga jurus. Tang sora bedog diadu tarik naker. Suta kadorong dua lengkah hampir nyang saya dina bilik. Sabalikna maklis ajeg teu unggut kalinduan teu kedah gaanginan. Bubuhan kolot nu geus loba pangalaman legok tapak genteng kadek. Loba luang jeung pangalaman nu geus kasipuh ku pangaweruh ka patri ku ilmu pangarti ku ilmu pangarti para mitra. Kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti. Harita Suta maju deui sanajana manehanana nyaho yen jurus katitih ku jurus indung. Tah atuh tah ayeuna mah tah jurus si Suhud teh geus kaungkulan ku jurus katilu ciptaan emak geuninganan. Harita kene para wargi sadaya atuh maklis ngarasa bungah kulantaran geuning jurus guruna Suta teh ayeuna mah kaungkulan ku manehanana. Sabot kitu bedoga Suta nyebuk ngalabeuteung indungna. Ari maklis rikat muka jurus kaopat pikeun ngimbangan jurus amusuhan musuhna. Sakali deui harita para mitra Suta kaseret harita teh teu bisa gerak deui. Ngahekok we di juru para wargi susah keur pingejateun. Kaditu kumaha kadieu kumaha geus teu bisa gerak deui. Eureun Suta cek maklis sabari nyerangkeun deui
nyarangkeun deui bedog nyarangkaan bedogna tuluy diteundeun dina urutna. Kumaha ieu mah? Capek mah. Ceuk Suta bari harita teh gek diuk di tengah imah. Ngareureuhkeun ka capek bari ngahegak para wargi sadaya nahan napas. Para mitra anu mulia memang atuh teu salah geuninganan titel anu aya di maklis kasebut si waliwis bodas teh para wargi. Lantaran sok sanajan umur geus nambahan tapi kakesita nama teu ewe. Dina gulak-gilakna dina atuh ngahindarkeun serangan tinu jadi anakna. Anu mana ayeuna anakna geus nyangking elmu ti Mama Suhud tapi ngalawan maklis mah atawa si waliwis bodas elmu Mama Suhud teh sigana macan mapakan masih tetep aya di sahanapeun elmuna si waliwis bodas. Harita tuluy atuha maklis nyarita. Geus tong salempang Suta. Sabab emak boga kayakinan jurus-jurus si Suhud geus bisa kalindih ku jurus emak. Aingan sakitu mah berarti atuh manehna teh masih kene aya di handap. Cek maklis imut tandaning anu ngandung kabunga. Leres emak da karaos ku abdi ge. Abdi teh tos hampir koredas. Elmuna nu jadi guru ku abdi diolo we teras mah. Umawi sangkan anjeunna elmuna koredas. Hanya percanteneun ka abdi. Umawi abdi teh jadi sok ngajar ayeuna mah nya bareng jeung anakna nu katelah si Jaka ta. Jadi sok sanajan kitu tapi kanyaahna mah ka abdi teu dibentenkeun mah. Dugi ka elmu-elmuna diturunkeun ka abdi sadayana. Sigana mah tos seep elmuna nu jadi guru teh mah ku abdi tos di perentaan sadayana menta diturunkeun ka abdi. Jadi mun dadas koredas teh mah tos dadas koredas nya syukur. Lamun hidup boga kayakinan nepi ka palebahdinya berarti ilmu nasi Suhud teh masih keneh rendah, masih keneh handap. Tah kitu nu matak oge. Geus ayeuna mah. Geus ayeuna mah hidup ulah kapalangnya capek. Kudu buru-buru mapaye ngapalkeun jurus-jurus emak. Ameh dina waktuna anu singkat bisa ngabales kasaha bae musuh-musuh hidup nu dianggap musuh ku hidup. Cek maklis para mitra bari kodongkang kana seupaheun. Sisi nu tadi dituna ayeuna teh para mitra diwawalakeun deui bari digosok-gosok. Digarasal gereselkeun ka kenca ka katuhu. Da kitu disebut digalar gilir para mitra. Dina waos hideung teh sisig nini teh. Mangga mah kedah tina jurus naon atuh ngawitanana mah supados imerele we hartosna mah ta jurus-jurus ti Mama Suhud ti guru anu ayeuna wabling ke dibade dicaruk ku jurus-jurus ti mah sangkan jadi kekuatan anu tohaga rohaka moal bisa dielehkeun ku batur mah. Mangga atuh kumaha ayeuna wartosan abdi kedah mulaina ti mana supados hasilna mu cekil mah. Para wargi anu mulia harita teh atuh pikeun maklis teu hese tidinya tuluy manehanana maklis nyarita lamun hidup nanyakeun soal eta soal ti mana mimitina geus dibejaan kumaha ge dadasar jurus teh nyaeta deui iwati jurus urang anu disebut nyaeta tapak jagat. Tah urang boga jurus tapak jagat ieu ngarupakeun dadasar. Lantaran urang samemeh rek ngayakeun naon-naon heula tatapakan urang kudu kuat. Nu matak geura gunakeun eta jurus tapak jagat. Di mana tapak jagat geus bener ngagunakeunana tinangtu hidup babari. Atuh namahan jurus-jurus sejena rek dicarukeun ge bisa ai tapak jagatna bener mah. Kunci atuh dina ulin silat, kunci dina ulin kadugalan mah. Iwa ti tapak jagat pek geura uli ku hidup ayeuna. Oh kitu mah nyapuguh atuh sakali deui dadasar tina ulin kadugalan iwa ti tapak jagat. Pek ku hidup geura ayeuna mah bongkar usiahna. Mudah-mudahan hidup dayeuna mah geus ngajar cenah ngajar silat. Mudah-mudahan mengke ka hareup jadi manjing saehu hidup teh. Nu matak tadi mana tapak jagat geus bener
nyambung karena jurus Ciwaringin soke kadinya gera mimitian engke lamun geus aya nu salah kumaha dibenerkeun cek Maklis para mitra bari ngabulaeh we nyeupa geus kitu kecrot ngaluah memang para wargi geus kabiasaan meureun da karasana lamun teu nyeupah teh meuni asal leuleus awak teh sarua we jeung tukang ngarokok meureun geus biasa ngarokok mah lamun teu ngarokok teh meuni asal leuleus cenah awak teh meuni asa kurang sumanget atuh harita ge para wargi sadaya teu loba catur harita para wargi sadaya harita keneh suta muka jurus anu disebut tapak jagat teh manehanana para wargi sadaya dibere eta ilmu anu memang tapak jagat lumayan hebatna geus kitu rengkenek manehna geus ngarengkene dina gerakan jalak pengkor teh para wargi bedog mendingan sakilat nyamer posisi musuh lamun kabeneran musuhna meleng wah geus tangtu we leungit nyawana diserang ku eta ilmu nu disebut tapak jagat nu langsung atuh para mitra kana jalak peng mitra anu mulia memang tegep naker sabada harita atuh suta ngagunakeun jurus tapak jagat geus kitu merengkel awakna malah mah geus kitu plentung atuh saeutik manehna naek dina gerakan jalak pengkor tah tidinya langsung para wargi sadaya anu disebutnya eta babad alas amr teh ieu para mitra sadaya memang atuh anu disebut jurus babad alas amr malah hampir sarua jeung nu disebut sapu jagat teh ngababad suku musuh dibanting ku pabitis deui luar biasa atuh para wargi lamun segeuna teh wah moal teu ngudupruk musuh teh ningali kaya nu jadi anakna kitu Maklis atuh para mitra sadaya ngagerendeng jeroin dadana teu salah Kang urang boga anak teh geuninganan ieu meuni sakieu hebatna lamun seug akang ningali kaayaan suta ayeuna duh akang pasti bungah Kang duh Kang Murja anak urang teh geuninganan ayeuna mah boga ilmu kacidarohakan dina gerak-gerakanana menika cida rancingeusna tamleg we akang baheula waktu keur ngora Kang hanya akal akang teu bisa ningali deui anak urang anu memang bakal jadi jawara komo deui manehna ayeuna geus maling hiji pakarang tinu jadi guruna anu kasebut tongkat batu karang teh minangka perlambang kadijayaan hiji jawara eta teh Kang ngan sakitu ngagerentesna para wargi sadaya harita teh Maklis memang upama dipikir mah dasar teureuh jawara atuh suta manggala manehna anaka Abah Murja anakna Maklis Abah Murja hiji jawara nu kakoncara sedengkeun Maklis pon kitu keneh jawara awewena para wargi geus kakoncara ti baheula mula ayeuna ngarundaikeun hiji turunan boga anakna hiji-hijina anu dibere ngaran Suta Manggala di darah atawa kekocoran getih ti dua jawara ieu ngamuara ka Suta Manggala antukna Suta Manggala engke baris jadi hiji jawara ngan mudah-mudahan we nu ditujuna kana jalan hade harita atuh Maklis nyarita deui alus Suta ayeuna jurus ta etanya geura pecahkeun jadi 4 bukaan sarta tamahan tanaga jurusnanya ameh ngarareusi ulah karosong kitu lamun jurusna kosong pasti tanaga anu keuna ka musuh ge kosong nu matak eusian ku tanaga sagemlengna geura salurkeun sing sakur tanaga kana leungeun tah kitu diantarana tangke lamun geus beres eta coba ngayakeun jurus anu disebut jurus totog teh nyaeta urang kudu bisa notog malah mah lamun kuat mah kudu nepi ka ngagebros eta teh lamun urang atuh neungeul kayu albise teh kitu nu matak oge jadi sekeur sementara mah alus sidep alus nganya kitu kudu ditingkatkeun nyaeta sangkan ngarareusi
cek Maklis mere penerangan kanu jadi anakna. Harita teh bener-bener Maklis hiji guru kanu jadi murid. Atuh sok sanajan kitu para mitra, padahal eta teh atuh anakna sorangan tapi dianggap nage ku Sutama eta teh guruna oge. Lantaran ilmu panemu jampe pamake ayeuna loba katarima. Puguh we keur Sutama untung gede. Ngamuarana ilmu aya di dirina. Ilmu nu kacangkem tinu jadi indungna anu memang hampir saimbang jeung ilmu bapana nu katelabah murja. Atuh ayeuna ilmu nu kacangkem ti Mama Suhud. Ayeuna para wargi ilmu dicampur ngamuara di awakna Suta. Anu mana Suta bakal jadi hiji jawara nu tangguh anu suda kana lawan. Para wargi anu mulia, atuh harita ge tuluy geus kitu mah Suta medar di jurusna. Harita teh para wargi sadaya jurus ti indungna nepi ka apa naker kabehanana tinggal ngesian we ku ilmu batin sangkan leuwih gede tanagana jeung leuwih tohaga. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita teh para wargi sadaya nepi ka panon poe moncorong ti tebeh wetan deukeut kana wanci haneut moyan. Tapi panto tempatna harita teh tempatna Suta sare rekep kene. Padahal biasa nama geus kosong dan ngangeusian nama keur bebersih di buruan atawa di kebun. Kacaturkeun para mitra sadaya Mama Suhud nyaeta ti padepokan panyingkiran teh. Harita nempo panto kobong muridna nutup keneh gewat we ngageroan anakna. Jaka Kulan coba si Suta hudangkeun piraku aya kieu ngagojod keneh. Mangama temal anakna bari leos init ka kobong sobatna. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Harita para wargi jakaran casan diparentah kuno jadi bapana. Katlabah Suhud teh atanapi Mama Suhud para wargi sadaya kesitna keur manehna init ka kobong sobatna. Tapi barang panto disurungkeun horeng kamarna geus kosong. Tos teu aya geuning ama. Harita jakaran casana ngagorowo. Piraku. Kapan sore ge aya mantuan harita teh tutup-tutup jendela jeung ngabersihan kamar mama. Mama Suhud can nyahoeun yen harita Suta mangala teh geus kabur ti sore keneh ninggalkeun eta padepokan anu kasebut padepokan panyingkiran. Buka tuh da ke ada teka tinggal keluar ti anjing ge mama. Nah, kamana tuhnya? Nah kamana tuh? Ke. Palang siang kabur jelema tehnya. Kalemurna. Hate Mama Suhud teu bisa dipaling. Lantaran geus beda srekna, beda karasana. Teu can tangtos mama. Da teu can buktos anu pasti perkawis Suta kabur kalemurna. Atanepi kamana-kamanana bilih atuh. Anjeuna sateuacan subuh teh anjeuna kaluar atanepi ka mana we bilih kasolokan mama. Bilih muhun eta tah maksudna mah ka ieu kasolokan biasa sok ieu naheunan eta bubu. Bilih atuh kantosan we heula ama sakedap. Keun ditungguan sagedeung bising heueuh kadinya kaleuwi atawa kawalungan. Ai ka pasir marek naon isuki-isu ka pasir barina ge. Amun kaleuwi atawa kawalungan mah pantes we, da biasana ge sok naheunan bubu. Ai ujang naheunan bubu henteu. Moy teu kabujeng ama abdi teh kawitna bade. Da eta di leuwih eta mah
mohon Dewi Liang eta masuk seueur pisan lelena mah mali bogona ge arageung didinya mah mun kaleresan pisan teh anu lebet kana bubu lumayan we upami di alat teh nya dianggo kangge ieu naon teh barang tuang mohon kanggo eta kanggo tuang siang raos ama gurih lelena sareng bogona ge ama keun atuh si Suta sugan menang lauk kabeneran urang teu boga ieu deungeuna keur beurang engke tuh atuh lamun si Suta menang lauk bejakeun ka ibuna sina di eta we biasa we lah dipasak kumaha we ngeunahna dipais rek dipais teu naon pais lele mah ngeunah ujang marukan teh ceuk Mama Suhud nyarita kanu jadi anakna atuh harita teh memang kaayaanana manehna ge ngarti boa-boa si Suta teh indit kaleumi atawa kawalungan da sok biasa naheunaan bubu tapi lain ai tadi sugana kungsi panggih ujang jeung si Suta pan ujang ge meureun udang tadi isuk-isuk mawi teu penak pisan mama teh anjing oge teu katinggal kaluar syukur we atuh ai ka ditu mah nya keur nyoko naheunaan bubu mah palang siang mama ini tuh kanu teu puguh budak teh hate Mama Suhud para mitra sadaya teu bisa dipaling lantaran geus beda rarasaan angkat kemana mama kanu teu puguh kumari mama sok sagarupi teh sok ieu non teh nyangka-nyangka awon antosan we engke duwi ka sakedap deui mah da biasana ge anu naheunaan bubu mah jam 8 ge parantos marulih ama ke antosan sakedap mah ieu mah subising atuh manehna udar ador ka tempat anu teu uni lantarannya kitu da kangaranan atuh keur memejeun abujang ku ama ge karasa ngan hidup makade kudu hati-hati sing taliti sok sanajan heueuh lalaki mah cenah moal keureun tapi tetep we wiwirang mah sarua anak geus jadi wiwirang disebutna ge wiwirang di kolong catang nya gedenya panjang nu matak sing hati-hati sok sanajan hidup lalaki tetep kudu jaga diri di mana geus goreng kabawa kabeh atuh indung bapa kababawa ulin anak si anu teh anu pan kababawa teh geninganan disebutna ge hana caraka data sawala anakna cilaka bapana ge kababawa nu mata kudu hati-hati ujang dina rengkak paripola kitu para wargi Mama Suhud dina ngoning cumarita teh bari manehanana mere papatah mere pepeling kanu jadi anakna sangkan salilana istighbar para wargi lantaran jelma nu istighbar mah salamina inget kanu maha kawasa ka Allah subhanahu wa ta'ala bari salamina menta pangampura geus pasti atuh para wargi pagawean-pagawean anu diparentahkeun age dilaksanakeun saterusna para wargi sadaya harita teh tuluy Mama Suhud mah henteu ngomong deui tuluy we ngahuleng mikir-mikir naon ta atuh anu kudu dipikir kumanehna pang nama kamajuan eta anu disebut hiji tempat silat teh anu disebut padepokan teh para wargi sangkan aya kamajuan padepokan anu dipingpin kumanehanana nyaeta padepokan panyingkiran teh sangkan leuwih maju loba murid-muridna bari murid-muridna teh cenah tindakanana hade picontoeun balarea lantaran namun murid-murid padepokan panyingkiran atuh nyieun pagawean hade geus tangtu meureun Mama Suhud ge kabawa dina nggoning ngadidik ngatik sangkan barudak nyieun kalakuan anu hade para mitra sadaya anu sami-sami ngabandungan idongeng ditunggu-tunggu teu datang-datang Suta Manggala teh jam 8 atuh geusam harita teh geus kaliwat malah mah nepi ka jam 8 can datang keneh bae Suta Manggala para wargi sadaya lantaran nu ditunggu-tunggu teu datang-datang bae antukna atuh harita ge Mama Suhud nitah ka jaka sangkan diteangna kaleuwi atawa diteang ke tempat pamandian jeung sajabana teh eta bising memang bener Suta Manggala aya di dinya
teloba catur leos weja kama ini harita teh para wargi sadaya. Sedengkeun pikeun mama Suhud sabada ningali nu jadi anakna ini teh noyo drek nyusul Sutamanggala. Anjeunna ngagerentes jero hatena. Buah-buah mabur eta budak tinya. Atuh rek indit mabek bebeja naon salahna da ku aing ge moal dicaram. Ku aing ge moal dicarek manehna indit hak manehanana. Dipikir-pikir. Budak teh sok aya-aya wae. Hai sugan teh budak teh bener, lamun mabur teh berarti budak teh beres da teh boga tata krama. Tapi buah-buah ieu. Kitu para mitra harita Mama Suhud ngahuleng. Sabada manehanana inget yen waktu kamari sore teh Sutamanggala dititah nutup-nutupkeun jandela bari titah pangmereskeun kamarna. Geus kitu tuluy ngagerentes deui. Buah-buah manehna maling hiji pakarang aya di kamar aing. Lantaran di kamar aing pan sagala aya, timimiti bedog atuh keris jeung sajabana. Malah tongkat batu karang aya di dinya. Buah-buah manehna maling salah sahiji pakarang aya di kamar aing. Cing ku aing ngeranteang. Lamun bener pakarang leungit berarti si Sutamanggala teh mabur bari mawa pakarang. Ku aing hayang ngajelaskeun heula aing rek ka kamar. Geus kitu mah teu loba catur Mama Suhud tuluy ini. Anjeunna nuju ka kamarna atuh brai mukakeun panto. Para wargi sadaya tuluy diilikan pakarang-pakarang anu aya di dinya. Siga-siga nama naon atunya ke buah-buah anu dipaling ti kamar ieu teh. Tapi naon atuh nu dipaling ku aing teu katingali. Asa lengkep kene, asa jejeg kene. Siga-siga nawa. Tapi naon atunya. Geus kitu para mitra anjeunna rarat-reret. Ningalian pakarang nu aya di dinya memang komplit di kamarna Mamah Suhud teh. Aya pakarang ti sabangsaning tumbak, tuluy atuh aya jamparing jeung gondewana, malah mah aya cenah sumpit jeung paserna, kon kitu deui aya keris. Atuh geus kitu para mitra sadaya, aya bedog, aya pedang jeung sajabana, malah mah aya oge nu disebut tongkat batu karang. Hiji pusaka anu teu sagawayah jalma ngabogaan eta pakarang. Lantaran eta pakarang hese neanganana. Hiji tongkat anu memang khasiatna luar biasa, maunatna hebat pisan. Bari dina eta jero tongkat lamun dicabut bisa ngarupakeun keris. Da memang bener tongkat ngan saukur sarangkana dijieuna tina batu karang. Ceuk beja ieu anu meunang hiji tongkat ieu teh baheulana meunang nguasaan di puncak Gunung Ciremay. Sabada menang ihlam manehna turun hampir deukeut cenah para mitra kana tempat anu panghandapna di Gunung Ciremay anu urut bitu teh. Ngan untung we di dinya ge eueuh kawah meureun duka aya dukan teh orang itu. Siga nama eueuh kawah di daerah eta mah. Ngan aya urutna wungkul urut gunung baheula bitu mangrupa batu-batu anu memang harita teh dijieun pikeun tongkat teh. Kitu cek ujaring carita para wargi. Duka nyanteuna wada mangrupi dongeng. Duka leres, duka henteu. Atuh mangga urang teraskeun deui para wargi. Harita keneh tuluy socana Mama Suhud teh ningalian pakarang anu aya di dinya. Ditilik hiji-hiji tuluy nyarita. Buah-buah manehna teh nyokot pakarang, tapi pakarang naon nu dicokot ku manehna. Asa can kapangih ku aingnya. Teu talangke deui harita para mitra Mama Suhud teh ningali barang atuh breh ayeuna katingali tuluy nyarita. Ya Allah Gusti nu Maha Agung. Geuning ieu pakarang geus eueuh nu kasebut tongkat batu karang. Nah aya nu nyokot kitu. Cek Mama Suhud jeung harita teh ngahuleng
bahkan ngaku heleruas jeung ngarasahan deul bakatku ambek di para mitra sadaya lantaran tongkat batu karang hiji pusaka anu memang hayang dipibada ku sasahage kari-kari ayeuna leungit tanpa lebih ilang barang mamasuhud ningali atuh hiji pakarang nu disebut para mitra sadaya tongkat batu karang eueuh didinya. Tuluy ku manehna dialak irik sugan atuh nyimpen ngageser tapi tetep lantaran manehna anu nyimpen didinya moal poho kana si simpenan sorangan bisi ragrag cenah aya di kolong ieu kolong dipan teu aya bising cenah di kolong meja teu aya geus kitu manehna ngahuleng bener buah-buah ieu senjata leungitna teh dibawa ku si Suta. Tapi da moal mungkin leungit teu pupuguh mah ieu senjata nu disebut tongkat batu karang teh lantaran geus lila ayana di diri aing ge meunang senjata teh meunang ngarebut tinu sejen waktu tarung jeung aing tah pikeun aing ku ayana si Suta asup ka ieu kamar tuluy ieu senjata leungit pikeun aing mah moal neangan jurig teu kadeuleu cek paribasana pur kuntul kari tunggular gagak kari tunggak moal neangan jurig nu teu kadeuleu kari-kari si Suta mangala asup ka ieu kamar tuluy ieu senjata leungit bari ayeuna si Suta mangala eueuh laratanana pasti kana kaburna kurang ajar sia kurang ajar teu boga pacedok manusia teh sangkilang ku aing diatik dididik dipikanya ai sugan teh hade ai sugan teh lunguh kalakuanana si horeng geuninganan lunguh lir bala tutut lunguh tutut ya sika sebelan teh nyaho-nyaho kieu mah ku aing moal diwarah ilmu panemu jampe pamake nu asih dipulang sengit sarua we ieu mah ajeng nulungan ajing kadempet kurang ajar tasika sebelan teh kitu para mitra sadaya Mama Suta benduna luar biasa sabada ningali pakarang pusaka anu katelah tongkat batu karang leungit ti eta patempatan manehna boga kayakinan yen anu maling eta pusaka teh nyaeta si Suta Manggala bari ayeuna si Suta Manggala geus kabur. Sabot keur kitu para wargi anu jandi pamajikanana nyampeurkeun nya eta barang gok teh harita pamajikanana ngarasa heran ningali paroman anu jadi salakina harita geuneuk para mitra sadaya lir beusi atah beuleum siga ngemu hiji kaambek anu luar biasa nafsuna siga-sigana malamun aya anu jadi musuhna atau anu nyieun manehna ambek dirinya geus pasti disiksa bebeakan ningali kaayaan kitu nu jadi pamajikan karunya kanu jadi salaki bari manehna ge hayang nyaho naon anu jadi sabab musababna pangna nu jadi salakina nafsu pangna nu jadi salakina ambek teh harita teh tuluy atuh bari nyampeurkeun bari jeung nanya nuju naon ieu teh amang ngajanteng wae di lawang kamar sareng eta pameunteun geuning katingal meuni saperos anu bendu aya naon ama teh atuh naha bendu ka abdi pedah abdi kirang nyugemakeun ka ama muhun dina ngoning muhun hartosna mah tumarima atanapi dina ngoning ngabulaan ama teh lain ibuna lain soal eta ama mah teu mikir-mikir soal eta ama mah geus yakin ibuna hiji istri anu satia geus lila urang rumah tangga ngan anu jadi sabab musababna pangna ama ayeuna ngarasa keheul jeung ambek teh urang meunang kacilakaan ibuna jawabna para wargi sadaya kacilakaan kumaha ari amana sok teu ngalalartos teuing ibu mah cek menjadi pamajikanana semu kaget aduh nyaan ibuna urang harita harti nama urang teh geus kajongjonan teuing teu nyaho urang ngurus ajag di dieu teh nulungan anjing kadempet
taeta ibuna ari maksad amanah kumaha maksad ngurus ajag deh make nyebatkeun nulungan anjing kadempet. Oh si Suta mangala maksad ama kumaha pan si Suta matos jelas murang kalihna lungguhna ker malah matos dipercanten ku ama teh upami aya murid engal sok ngadadasaran kana jurus. Da ieu kasalahan ama sorangan. Ama percaya teuing ka jelema. Teu nyaho nu dipercaya ku ama teh ganggarangan ajag nu dipercaya ku ama teh. Ai ama kumaha maksad teh nah aya buktosna? Bukti namanya kari-kari si Suta eueuh nyaeta pusaka urang anu katlat tongkat batu karang oge eueuh. Teu aya tongkat batu karang teu aya ama nu leres amana moal nya sok asa heran teuing kumaha nyanakna oge meureun atuh mun bade nyanakna ge kapenak manten apa disempenna ge ku ama parimpen teh di kamar malah caket eta caket dipan nyimpenna oge nya ceuk ama ge tadi ama nu salah. Mama Suhud para mitra ngarasa manehna nu salah. Pamirsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Memang ruas oge para mitra sadaya atuh. Harita teh pamajikanana Mama Suhud sabada meunang katerangan tinu jadi salakina yen pusaka anu disebut tongkat batu karang leungit di eta patempatan bari cenah anu disangka malingna teh Suta Manggala. Harita teh loba catur atuh pamajikanana Mama Suhud teh satengah teu percaya tuluy asup ka jero kamar hayang nitenan bener henteuna. Pek we kadinya ku ibuna pariksa di jero kamar. Eueuh nya we geuning teu aya da biasa nama di dieu disempena tongkat batu karang teh ama. Sumuhun caket ieu tempat pangsarean. Maksudna ge supados jalma anu alah-alah ka dieu gampil ka penakna. Sok sanajan urang keur sare oge. Nyaan kayak kitu mah teu sangka nya ngabudi ucing tah si Suta Manggala teh. Ngabudi ucing we ama siga nu heueuh nurut padahal mah katingali le atuh hartina mah dunungan eueuh atawa guru eueuh mah tuluy we ngagalaksaknya si kasebelan teh. Jahat geuning amana nyaan jelema teh. Ai laku lampa sakitu lungguhna ai kalakuan lir ibarat garong. Ya. Tapi na deui ibuna salah urang percaya teuing ai kalakuan mah teu lungguh teu buringas ari ajag mah ajag we sarua jahatna ganggarangan mah ganggarangan we jahat ka bina-bina ngan urang anu salah teu taliti teu ati-ati percaya teuing ka jelema terutama kanu sejen. Mama Suhud pohara keheuleunan hanas elmuna ditamplokeun kabeh ari geus harita teh geus loba ilmu anu ditamplokeun bari harita ge geus beres mah bet akhirna mah geuning modolan atuh ceuk paribasana nu asih dipulang sengit sarua we jeung nulungan anjing kadempet. Kitu pamikirna Mama Suhud jeung nu jadi pamajikanana. Waktosna para wargi sadaya